Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid Bapak kelas genep ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Kami orang masih dipasihan kesehatan ya. Alhamdulillah kelas genep ayeuna tos tiasa lebat ya ke sakola. Sanajan lebat ke sakolana digilir ya. Masuk sakolana ya. Tapi bahasa Sunda tak acan jasa lebat ke kelas diajarna masih online ya. Ayeuna urang teraskeun maka materi salajengna ya. Materi salajengna dina halaman kamari orang terus diajar dina halaman 48, ayeuna orang diajar dina halaman 50 ya. Nah, dina bagian D eta bagian nulis. Nah, dina bagian D jadi ayat 3 ya. Ayat 3 anu dibahas kahiji biantara, nu kadua istilah kesehatan, nu katilu nyaeta kecap ke keayaan ya. Nah, ayeuna orang bahas masalah materi nu kahiji nyaeta biantara. Nah ya, jadi biantara teh nyaeta orang nyaritakeun di hareupeun balarea, sedangkan anu dimaksud ceramah nyaeta biantara ngeunaan ilmu pangawaruh agama, ekonomi, sosial, budaya atawa kesehatan. Nah, kegiatan biantara biasanya dilakukan ku saurang ya. Panyatur tanpa miharep respon ya. Anu ngaregepkeunna ya. Ya, jadi kegiatan biantara itu biasa dilakukan ku saurang ya. Nah mungkin atuh nyampaikeun biantara tapi ka sakelas mah. Jadi nyampaikeunna ku saurang di payuneun balarea ya. Nah di dia aya bagian-bagian nu kudu di saumpama rek nyusun biantara ya. Jadi di dia aya bagian-bagian susunan biantara. Nah ayat 3 kahiji bubuka. Nah ieu ngawangku salam pamuka ya, sanduk puji syukur judul biantara atau nyebutkan jajaran nu baris dipedarkeun. Itu ya. Jadi bagian pembuka teh misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kang ya, segala puji atau puji sinareng syukur orang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salam urang kahaturkeun ka baginda besar nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus misalkan Nabi salaku kelas naon ketua kelas genep bade macakeun biantara. Nah, naon tah judulna ya. Terus anu bagian B mah eusi. Nah, ieu teh bahasan nu baris dipedarkeun ku saluyu jeung jejer ditetepkeun dina bubuka. Jadi nu B mah isi ya, eusi anu tina judul tadi dia ta judul biantara. Terus bagian C panutup kawangku kacinengkan singet sunduk mentah hampura jeung salam panutup ya. Kan panutup mah contohna teh atur nuhun cekap sakieu ti cimkuring selaku ketua kelas genep dan jeung abing nyuhunkeun pihampura atawa pilih aya cariosan atawa tingkah lampah anu nyieun hate kasinggung lah eta contohna nya. Nah, ya. Jadi biantara teh dibagi aya tilu susunan ya. Bubuka, eusi jeung panutup ya. Terus orang anu ke bagian 2.
Dina bagian 2 nyata istilah kesehatan. Nah, istilah dina kesehatan teh misalkan contohnya gering, influenza, disentri, batuk jeung nu sajabana ya. Nah, jadi istilah kesehatan ya jadi naonnya? Nah, bisa dihatikanlah kesehatan naon ya. Terus nu katilu kecap kayaan. Nah, kecap kayaan teh ieu teh kecap anu ngagambarkeun hiji kaayaan ya. Nah, anu disebut oge kecap sifat ya. Sebab eta ngagambarkeun kaayaan hiji barang ya. Atawa sifat jalmi. Nah, coba urang tengetan ya contohna di handap ya, Rini ngahulang wae di kelas teh. Nah, jadi kecap ngahulang teh nuduhkeun kaayaan Rini keur mikir atau bari setengah ngalamun ya. Jadi ngahulang teh mikir sambil melamun, eta teh ngahulang ngaranna ya. Terus kedua geus kitu mah belenyeng arinit ka perambanan. Nah, kecap mana ieu tah belenyeng eta kecap kaayaan. Nah, bisa dibaca ka handapna nya. Tuh, aya 13 anu ditulisna rada miring, herang, beureum, hejo, hideung, amis, lada, pait, panas, poek, bangir, bolotot, banyunyuh, badegul jeung botak butak ya. Tuh aya deui ka dieu tah. Cadel, lemes, galing, gelis, terus gundul, gomplok, kasep, cureulek. Eta ya. Jadi eta jadi 20 eta teh contoh kecap istilah. Nah, jadi akhirnya orang ngabahas dina bagian nulis ngahiji biantara naon tadi yang geus Bapak jelaskeun. Kedua terus istilah kesehatan, nu katilu kecap kaayaan ya. Nah, ayeuna tugasna ya maca ieu sambil divideokeun terus kirim ka Bapak ya. Jadi ieu maca ieu sambil divideokeun ya. Terus dikirimkeun ka Bapak, tugasna paling akhir dinten Rebo ya. Jadi kelas 6 hari ini tugasnya paling akhir hari Rabu jam 10 malam. Lewat dari itu Bapak anggap tidak mengerjakan tugas. Itu ya. Paham ya? Jadi tugasnya di halaman 51 yaitu membaca pentingna kesehatan. Nah, terus dikirimkeun via dibaca sambil divideokeun, dikirim ke WA Bapak paling akhir hari Rabu ya, hari Rabu jam 10 malam. Ya. Tunuhun cekap diajar dinten ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.